Gila, saya nyanyi nak. Acan atuh, tenang we. Mana saha sih Sebagai pendengar. Oh, pendengar. Pendengar. Celina Rebi. Hari ini aku akan pergi ke Malaysia. Papa, jangan tinggalin aku. Diciduhan ku aing sia. Oh, kok tadi temenan ceri? Tak gitu. Biasa. Sayang, aku akan pergi ke luar negeri. Kenapa aku pergi? Kenapa? Aku sudah tidak kuat melihat mukamu. Setiap hari aku muntah, asam lambung naik, asam urat jadi. Ke dokter tuh Pak Parios. Hah? Ke dokter Parios. Nggak, sarita ge. Aduh. Cager-cager dari dokter hewan. Kasih, apapun yang terjadi pada dirimu, itu urusan kamu, bukan urusan saya. Tapi tidak. Pergi kau dari sini. Jangan begitu. Aku tidak punya ibu seperti kau. Aku nggak bohong. Kayak kamu bohongan jadi ibu. Nah, ibu. Gak sih kalau teuing atuh dah. Aya nu ngorang teu. Bukan banyak tuh. Nyapan nama usum dengan kolot atuh. Atuh bener bener. Hey, siapa kolot kalapa bagi kolot bagi koclak Bener, siapa? Hei, Bener sekalian atuh kena. Bener sekalian. Oke. Kan sih usaha. saya sebagai bapaknya tidak enak nih, tidak enak badan. Oh, Sampai ditolak sama kalian. saya tidak menolak anak Anda, tapi anak Anda yang ngejar-ngejar sama saya. Kamu tahu sebetulnya saya tuh sukanya sama kamu. Ah masa Iya, karena kamu kalau ngenyot geli. ember. Gele sih. Tuluy kan harus sih sandiwara. Tuluy kan. Mana bapakna jeung anakna. Nya. Dia anak. Kasih anak. Kayak datang pemuda jadi ngalamar. Minantu. Calon. Nya. Calon. Oh, jadi urang. Heeh. Alhamdulillah sehat, mentak di dagemun gering aing di rumah sakit. Sabar. Nah, sabar urang mah ngabejaan. Sekedap. Nyebat naon Mbak? Sabar. Naon? Sabar. AA. Ya Allah ya. Teu pantes mana nyebut aga urang mah. Mun mana nyebut A urang pasti ka mana ee. Atuh bau. Kapan geus bau ti bareto. Maneh mah batur mah bijil ti tengah, mana mah ti tukang. Ya malir ibarat tim. Nah, Tim sukses, tim marmot, tim munding. ngabel ieu dong. Ya, Sok buru. Aki heula jeung ieu. kaki keur ngobrol. Aki nyarekan ieu geus parawan tua. Soalna ditolakan kabeh lalaki teh ku ieu teh. Nah, wajahna galak. Galak, kudu galak, molotot. Nah, eta. Ki Hasan keur nyarekan anakna. Nah, Ki Hasan. Heuh, maneh Hasan. Oh, Cari bebas aki-aki bebas. Kela kan sia huntu anak kekerot segala. Pan eueuh huntu aki nama kekerot. Tah ieu jelema metik teh ieu. Metik sia mah halus. Gigina. Piceun heula Yupi na piceun heula sia teh. Lain Eta Yupi. Lain Yupi lak-lakan sia. Disangka Yupi. Kan dia tadi guyam. Sok carekan. Tapi cocok nama sih salaki pemajikannya. Heeh. Boga anak awewe geulis. Nya. Tah, Neng, ngiringan Neng aja. Nah, dia. Tuh, urang mah teu hayang. Teu hayang urang mah di mun ditukang heuh. Sok, ieu anakna. Mana teh ngadon pasea, ieu hayang kawin soalna ditolakan we ku bapana galak. Mami, Heh, mikir mana teh? Ieu anak saking geulisna, hayo we nengan kumaha lalaki teh. Dek nengan kumaha? anu bisa joget, anu bisa nyanyi. Tah calon minantu mama. Neng, ari neng dek milih nu mana atuh neng? Dia menurun ke mama atuh tingali hidung mancung, ente juga hidungna mancung ka hanap. Tingali sakit gamulangna siga indungna atuh. Neng, Mah. pada milih nu mana neng? Siga Pada nu indung. itu atau nu ieu neng? Acan saya teh carita mana di ibang kayak anu kaketok. Oh. Gusti Nagu. Apaan bapak nanti Oh. pada ngilu ngahet? Aing bapana. Ya. Datanglah pemuda ganteng gagah rambut pendek huntu ompong. Oh iya. Baiklah. Ini adalah Pangeran Banjarsari yang mempunyai kekuatan. Setiap berjalan dia pasti koprol. Asuh. Koprol. Asuh. Wayah mah. Koprol. Koprol. Koprol.
Muntah ujat. Pangeran Banjarsari. Anjir. Nopo aing ningali beungeut pangeran. Ya Allah. Dulunya ganteng, Pak. Iya, dulunya Naon ganteng. jadi kieu? Loba nu resepen kalau nyuit. Lain kabentar gelap sia teh. Sama dibajakeun wae. Oh, udah cari tanah gitu. Teh pan kabentar gelap pan di tukang susukan imah maneh pan harita. Oh, pan sarua jeung urang. Oh. Sok. Mana rek naon? Apaan keketrok? Iya di dia pantona, mana di dia? Iya di dia pantona, itu mah speed tank sia teh. Tah, iya di dia. Salah wae aing mah. Suputkeun heula we na. Neng, nyemput apa di dia neng? Nyemput di papa. Pangeran Banjarsari Nyemput di ketrokan papa di dia. Panto. Apa nak? Apa nak? Naon ibu nak? Siga nama ayah bangsat di luar. Oh ayah bangsat. Mana pacul? Cing tenang, cing. Ewek di pacul. Cing tenang. Sia nu ku aing dipacul mah. Kumaha? Naon jojol bangsat mantepan pemuda. Pemuda. Pangeran Banjarsari datang ngetrok Panto. Tapi mencurigakan jadi. Di dia teh carita nu bangsat teh sia duaan. Tapi geus tobat. Asup tenang ku aing dibelaan. Bentar. Bapak, kunaon emosi? Lain emosi Pak, deket jeung si emat teuing Pak. Abdi mah sok hayang nginum STM. Bener geus hayang cicing gitu tah sare urang mah. Rarateul. Mang paso 2 siomay 3. Mane can pernah nyakelek mana disunut ku aing. Dan nu bieu mah sora tukang siomay di urang. Apaan ceritana ngetrokan Panto sia teh Tarjo. Aduh. Punten. Jadi yang jadi kebujuran. Abdi rombongan tagoni Ciawi tali. Oh, Bade nyanggakeun. Terus bubar geus moal balik ya mah. Maneh teh ieu teh dek ditampilkeun kata di Banjar ulang tahun Banjar ke tahun hareup. nya itu. Hari maneh? Sebagai dami ya teh. Sok sabar, tenang, kurang dibelaan. Neng, sabar neng, tenang neng. Naon Ayo bapak. Cicing. Kan disumputin lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ampurasun. Lapes. Sadi lebat. Abdi di jero, sadirinya di luar. Nah ke naon teh di lebat. Nyasok atuh ya. Keluar itu kalau luar yo. Ngarariung we tuh. Ayo neng, keluar neng. Kela. Yuk ngiring sana abdi urang kabarak yuk. Hari maneh di saha di luar dibukakeun ku maneh pemajikan anak aya tamu. Mejaan bukakeun panto pon. Nya nu biasa we atuh anu ketrok Panto mah nya sia teh buka calana atuh. Nya buka Panto. Oh, keur power. Sampuras. Teu kitu. Aku mau salah aja di mata kamu mah. Aku mah salah aja di mata kamu. Kamu lahir juga salah. Iya ya mana ya? Nyungsang. Malarat. Ya. Malarat. Oke. Nah, Soalna malarat. Kan nu beunghar sih ya. Oh, Urang berarti Engke beunghar teh ku ieu. Sabab dijodokeun. Sok. Ampurasun. Nah gitu. Terus eta nu kadua, maneh mah malampir sok bro. Malampir gitu. mampir. Nah. Gitu. Atuh, nah Panto muter sia. Aing kebolit teh. Hiji geus asup, geus langsung asup lieur lah. Ah, tujuan maneh Hang? Hah? Tujuan maneh? Pak, saya ini Pak. Ya, Jang. Ini saya mau apa ya Pak? Sini Pak. Ya, saya baru tahu. Ya, saya mau tanya Pak. Tanya siapa? Saya mau apa? Sok. Ujang mau apa kesini? Sugan eta. Ujang mau apa? Saya mau itu Pak. Lain dia lamun ngabunuh pelawak dosa teh. Sia teh mau apa? Sia teh tujuan ngalamar ka ditu. Saya mau. Ini pemuda tidak berwibawa ya. Ya. Pak. Bahasa Sunda tuh, Sunda. Punten Pak. Oh, Abi bade Mang Ajang. bade iya Pak, bade nanti. Sok tong era-era pok pek nyarita. Sok hareupeun bapak mah top ngomong. Jadi balaka gitu tah. Bere atuh waktu jangan ngomong. Nah, sok. Pak. Bu. Ya. Bade coba Pak, bade kemarin. Pak. Itu hama saya udah gitu. Segede ka tempat. Ari Ujang sagede kumaha? Jangan nanyakeun ka Ujang. Pak, eta apa? Abdi bade nyangakeun terong, Pak. Ngalamat Kapan dompong aing makan terong mah teu neurak sia tadi ge. Ya Pak, abdi ge bade eta Pak bade ngalaman. Neng palide blockingna neng. Pak, nya. Bade. Kok tengah blocking heula. Bade ngalamar cacing jelas bade ngalamar ibu atanapi eneh. Top lah ibu mah dilapurkeun.
keola manya nu kitu. Abi teh pan ieu teh pan ngora keneh nya. Pasti kanu ngora tuh. Abi Ari pagawean ujang kanu naon? aduh tuh apa lo? Umur ujang sabaraha? Ah, Kudu jelas alamatna. Pek. abdi teh sabenerna mah ka dieu teh sebagai pengalalan apa? Hah? No? Ngadenge pemuda eta rek ngalamar. Aki kasurupan. Aing teu ngeunah. Ditanya ku pamajikanana, saha ieu? Hehehe, Aki, kasurupan nu serius. Ah, Hehe, kasurupan ulah kadinya sih. kasempetan sia mah. Kasempetan. Eta beungeut kot kaciga cokot. Kira aku sieun ku bapak. Balik. Manya lu kasurupan sieun ku aing. Pamajikan si Aki rewas ningali salakina kasurupan. Serangan jantung, pae mana? Atuh maut. Pae. Nah, goler sih. Emang caritana gitu, pae. Goler. Gitu. Set. Calon minantu. Si Aki kasurupan calon minantu dicekek. Nah, halus. Akhirnya pemuda pae mana? Keula. Pae, enggak cicing saya kesmodar. Mau cicing. Pae, cicing. Aing dalangna dia cicing, enggak usah. Pae. Atuh jadi pae kabeh ya, Bu. Cicing aja ke pae saya teh. Paot. Set. Akina tiba-tiba nyokot terong. Kedap lele. Ya. Nu maot mah kedah diguyur. Oh iya, mangga. Bakam dari innalillahi wa inna ilaihi. Mantak ulah ngomong wae. Urang dalang cing nurut ka dalang atuh. Nurut. Kan sok di ieu teh nyekar. Eta mah engke pamitos dikurepkeun. Memena kita naon di mandian. Oh, di mandian. Seetika urang mah tah ieu tah. Tah eta. Nu kasurupan kaleuwihan kasurupan anak. Napasna beak. Menang tuh orang jadi jurig. Henteu geus maot. Ai maneh rek ka mana ka dinya atuh? Di dieu we, ngumpul. Pae. Teu di dinya atuh he. Tuh, jadi we ka Banyur. Di belah itu. Tuh aing muncrat deui. Belah itu, maraot. Akhirna caritana tiluanana maot. Kan eta teh aqua air pegunungan kan. Oh nya. Tapi cenah lain, Pak. Hah? Cenah anger ngagali lain ti gunung. Ya, tapi kan ngagalina di gunung. Loh eta teh. Aduh meni rame ieu nya. Cing orang nyobian air pegunungan. Sejuk. Akhirnya wanita itu pun sendirian. Datanglah Pangeran Banjarsari yang sebenarnya. Cek aing ge. Ngeunah sorangan. Musik, langsung musik kita teh. Musik. Aku akan pergi ke luar negeri. Kutitipkan terong ini untukmu. Kalau kamu ingat aku, leo belah ini, masak jadi sayur.